Halo guys, anjay, aing rek masak naon ya guys. Geus nyeplok endog dua, anjing ulah-ulah pikiran kemana-mana endog dua ya pokoknya nama marana ge apal meureun urang di awal video ieu urang rek masak naon geus puguh masak bolu anjing. Kali-kali atuh anjing pindah kana bolu da bosen anjing masak wae eta deui tamat ieu masak teh pokona mah. Lanjut ya teh urang teh melarutkan ieu coklat bubukna. Urang mah coklat bubukna make pop es double choconya guysnya. Pokona mah mantap pokona mah urang mah inisiatif orangna urang baheula diajar nyeun bolu gagal bantet anjing ayeuna aing naon teh bangga we pokona mah bisa aing ayeuna geus apal nyeun bolu teh kumaha-kumaha wae nya geus nya naon teh kitu we lah pokona mah urang mau nyebutkeun bahan-bahanna naon wae ngan pedah ieu we naon kumaha ge katingali lah aing melieur jadi kitu we da urang hoream ngedit sebenarnya mah tapi nya kudu kumaha tuh guys. Lanjut ya nama bahan-bahan tinggal lihat di segala dicampur-campurkan pokona mah ting anjay bangga aing dengan diri sendiri masak bisa aing nyang wah segala aing bisa naon teu bisa jeung aing teu bisa na teh eta naon teh menaklukkan seorang pria anjing geus lah aing naon curhat we aing lieur teh pokona mah deleh ku sararea teh aing ningali naon teh nyeun bolu teh kumaha bisa nurutan mah kumaha bisi gara rabut itu masak naon tan kieu we masak mah penting mah aya jeung opieun geus cukup we jeung urang mah nya geus nya. Ieu teh urang inisiatif make cau. Bolu coklat make cau anjing. Kade gegerohna we nya geus nya tingali aing gegeroh we kumaha deui atuh da kieu we kasarian urang mah da eueuh nu aneh kitu naonnya nu aneh di diri aing aduh nya pokona mah kitu we nya geus nya ieu teh urang teh geus beberes carita nama gegerohna teh hidup indah bila diedit anjing tah ieu si kukusan teh naon kukusan anjing langsung nu desi cai tadi teh geus digolakeun nya geus rada ngabawa caina tabuskeun we si adonanna teh tah caritana ieu teh asa keu nya geus eta muka tutupan citi ka ngapung anjing jiga aya naon teh jiga aya sayapan mun mana kitu we pokona mah nya geus nya tah ieu teh caritana geus asak tamplokeun kana piring turutan we mun hayang mah nya geus nya. Nuhun assalamualaikum bye bye.